Anak arek curhat dari dinya nu kamari anak teh meuli manuk anak teh pas gitu teh ditingali teh teu bener eta kalah manuk manuka ning kitu cereg jelemana nyata ya namun teu resep manuk man tong daek ketipu heueuh da pae teh bener we kitu lamun ngahagu teh mah ku urang bali-bali keur mah duit sakitu-kituna urang teh jelemana pangiteu nyata orang nanyakan ke pamajikana cek pamajikana teh keluar tanyakan ke pamajikana keluar bawa disumput kan 11-12 cek pamajikana geus teangan jelemana atuh lain kieu nya bejana orang mah orang bejana di dinya bisa lah naon teh sulap-sulap itu ngahadirkeun jelema ayo nama nya bantuan dihinten teh anak jeung antum tekan dulu bantuan lah anak tiala ada si Budi di teangan teh bisa saya mah tapi cobaannya si Suganan atuh anu jual manuk eta ayo di mana yuk aku beri aja naon eta duit di kamar itu manuk orang beli kamarakeun eta mah duit tawah deukeun urang mah nyokot duitna duitna beak kan aja aku mau kacaiheun ayo beri duit orang bagus disusu aing itu cepat geus kieu mah deukeun lah duit urang atuh kumaha rek nyokot duit urang kan keur mandi ieu teh saha ieu teh takuna ieu ieu tah si ieu duit tah urang teh panghadirkeun we gitu teh nyaho lain pohon deui coba amun urang keur modal kumaha sia teh katingali mun eta na geuleuh buru balik gini atepkeun buru balik gini naon antum teh lumayan lamun dipararuguh kitu lain ada jelema kalarana arek hujan menunggu arek sarieun ku hujan dengan jelema waalaikumsalam ya Kang Iwan di mana ieu teh kan geus teh eta di mana di konter konter isi paket data paket data aduh we nah tuker bisnis mah kudu make nu kitu meureun arah halau kan nya eta paket data can asup keneh wae teh sinyal juga nama benernya lamun ke sinyal paling ieu biasana tina pengaturan jadi HP urang mah tuh kudu diatur-atur deui deh siga nama kitu simpel HP urang mah Nokia anu merek lagi atuh ada atuh Nokia mah ieu mah halus diatur can ada eta urang setunggu-tunggu teh babaturan makan penting bisnis atuh balik ke kantor kita tanyakeun ka itu tuh ka tukangna geus ka konter ge geus cenah udah masuk cenah gitu baru ditinggalikeun tapi ka urang can asup keneh paket datanya paket data kan cenah ka WA cenah babaturan teh karena bisnis ditungguan teh wae sieun salah makanya ya coba nih HP-nya nu kumaha sih kurang bisa HP nu pokoknya halus tah nu kieu iya boleh sudah Nokia mah heuh si Nokia ketika ieu Firaun ngojeknya bubulukan geus mah bener si anjing halus eta nu kieu salah sih dengekeun ku ayeuna burung jelema teh kalah kali alungkeun HP urang ke tukang semoga duit kita Gusti agung naon ceung ngadumel sorangan teh masih kena berang semoga duit ieu teh semoga duit pisan ya Allah nu kieu teh boga duit ieu tinggal gelang anjing silver anjing ieu mah lain ieu mah imitasi ieu mah imitasi sote eteh ngomongna batur mah kan tinggalina mah reujeum ieu mah imitasi ieu mah lain kunaon teh boga duit cing hayang nyawa kan salaki aya budak aya beuneu bisa menta eueuh salaki di kantor polisi astagfirullahaladzim anak di rumah sakit ya Allah jadi teh ke musibahan semoga duit yang meni beas oge eueuh terus kumaha tuh da nu mere modal aya kalau kumaha oge mana eueuh nu mere nginjem ieu teh aya nu mere nginjem maksudnya nginjem ka urang gitu nginjem malah tulungan atuh lah duit mending kita jual eta ceuk lamun emas mah ku urang geus dijual ieu mah imitasi oke gini nya baik lah tuh cukup 20.000 dah yang boga 20.000 ya teh 20.000 aya tah aya 30 tapi 10 mah keur urang we nya bae urang main-mainkeun we duit sakieu mah ikan naon aya penting mah bisa nahan heula ceuk lah gampang
Keun wae sasalaki mah di kantor polisi, budak di rumah sakit mah keun wae heula teh sing sabar we nya teh nya. Orang Keun wae ka ditu lah. Melila beas atunya. Heeh, bae kedah sorangan mah. Tapi asa reuncem da cenah imitasi. Salakina di kantor polisi, budak di rumah sakit. Waduh. Sorangan gitu sudah ada sewi. Lain gitu ece. Teh si ece dia ngalewatin kan dia pakai kacamata. Heeh. Eta Kunaon gitu? korban sugan. Korban naon deui wae. Justru manehna teh kamusibahan, urang teh dibantu, dibere duit ku urang keur beli beas. Sama eta teh tukang tipu. Kunaon gitu? Manehna teh ngomong ka urang teh salakina di kantor polisi, budakna di rumah sakit. Kan kamusibahan murid. Tinggali atuh gawe tinggali gini gitu. Heeh sih emang sih tapi da minasi cenah ngomongna. Kacaan gitu. Ah yang penting mah urang mah geus sodakoh we lah teh. Lain kala-kala katipu kumaha ieu teh? Kayaknya ho. Dia bapakna salakina ngomong Heeh. di kantor polisi. Heeh, di kantor polisi kan. Ditewak meureun jahat. Ya lain atuh polisi. Anjay. Salakina polisi? Si opet aing katipu atau budakna? Anakna Cenah di rumah sakit. jadi naon sih? Dokter ahli dalam. Lain gering lain. Ayo jaringnya nya pasien atuh. Eta si ece nya ka urang teh nipu sakitu beunghar nipu keneh wae butuh di 20.000 dicokot. Itu eta teh biasa matak beunghar oge lolobana nipu. Anjay, aing katipu bener soak. Eta teh loba korban atuh. Ayo supaya aing susul heula itu lah. Nuhun ya teh nya. Oke.